warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana, orang teh kelompok sabar sih. Urang teh kelompok hiji. Orang keur ngadamel naon ieu? Teh ngadamel Tugas video Sunda nubuana. Yang tuh kalau gitu langsung aja ke videonya teman-teman. Bagi kalian yang mau lihat langsung aja ya guys ya. Hati bungangan rapot alus angkana suri gembira hahaha sebab pamuju urang ge asa kembung igel-igelan papung-papunggung hati bungaan hitungan bener kabeh seri jeung sorak hup horseh waktu pakanci ulin bareng ngalabri garang kawihan durang durari Hate bungang rapot alus angkana seri gumbira hahaha sebab pamuji irung ge asa kembung igel-igelan pakpong hate bungangang hitungan bener kabeh seri jeung sorak hop horseh waktu pakanci ulin bareng ngalamri karakawihan durang duraring bahasa Sunda bahasa Indu orang Sunda sapopoe kadelali sasauran bahasa Sunda ka indung jeung ka bapa kalancek jeung ka adi sing tarapti bari hade budi bahasa Sunda bahasa indung orang Sunda di sakolah gitu deui sasauran bahasa Sunda ka ibu bapak guru ka sobat babaturan sing iyatna hormati ajarna eling umat muslimin muslimat ayo urang berjamaah salat asar eta kewajiban urang keur di dunya kanggo pibekaleun urang di akhirat. Dina gemeula ningali amparan sawah aya anu buligah rasana tadina bumetah dina mana ayeuna pinuh amarah naha atuh sawah teh bet jadi tempat hutan ceurang teh salin jenis jadi lima sekmut zaman ini jumenang cenah sawah teh caina ngagelencang heran ningali amparan sawah ningali ate lobong
Cici bening meuli gula. Cakep. Ngalawitan raru kerata. Cakep. Seeneng masih sekolah, terus boga 4 mata. Ya. Jalan-jalan ke Purwakarta. Cakep. Ulah hilap meuli cindera mata. Cakep. Teu naon boga 4 mata, sing penting mah teu kasut mata. Ya. Rarasaan rek ka Lembang. Cakep. Teu nyaho ka Cibedoyut. Cakep. Rarasaan awak renjang, teu nyaho awakna gendut. Ya, gitu lagu ini. Lain kutilang tapi pekutut. Cakep. Ngagundu dina luhur dahang. Cakep. Lain abdin anu gendut ngan berat nu kalewihan. Ya.